siapa baturan naon duaan kieu? Pan dipake ku pamajikan. Ngomong tak jelengan aing. Tai, Suka tidak dikembalikan. kemudian naon sia teh. Aduh. Aduh, kumaha ye. Teu saperak-perak acan nyakal duit bae ayeuna. Bisa balak sakieu. Mang. Yang teh keur usum teh motor teh euy dua tak teh kareki. Hayang aing bukan kitu tah. Cenah batur heong mau awe teh. Wah. Motor si John ku aing ieu. Kita makan dulu atuh pasti mun boga pandaraan. Ka urang mah dinya. Mang. Dinyeumkeun pasti. Si John ku aing ieu motorna. Kareki heong. Biar kinclong. Nanti awal jalan-jalan sama si Bebek. Kan we aya euy si John. Ya si John ya. John. Kawan Sep, dari mana kau? Dari mana ngaja orang kade John? Perlu euy. Keperluan apa, Sep? Pinjam motor. Ah, kebiasaan kamu, Sep. Kalau pinjem motor, suka tidak dikembalikan. Ini mah John, sumpah ini mah Asep keur ujen. Kayak burit dikembalikan deui, sumpah. Ah, tidak percaya orang, Mas, Sep. Kemana emang? John kita tadi ngomong. Kan nawa sudah hebel. Betul, hebel. Bro, orang nginjem sekedeng kayak burit untuk gendi. Awak tidak percaya, Sep, sama kau. Serius, yang mah suwe rek jujur rek bener. Mau kembali ke urgen pisan ya Asep ya. Perlu kita untuk gendi. Teu kuat atuh. Sama meh meuli ajaran-ajaran heula. Urang rek meuli rek king. Bener ye. Bener lain bener. Heeh atuh. Coba lu nyalakeun lah, bisa. Sudahlah. Bukan begitu. Nah, Aku mah beda kakek. Kumaha John? Awas John. Kayak burit kurang ada deui. Sieun. Beda. Kalakuan teh ulah jiga kemari saya mah ngarakeun jadi babaturan aing mah. Udah kemari teh niat saya ge. Teu niat kumaha mah nya teu niat elema poe. Untung tas si Obleng coba lamun nu lain. Dewek merah mah teh. Si John tertipu oge atuh ku Asep. Padahal motorak digadekeun ku Asep. Ayo urang yang konsumen daripada orang teu boga duit. Naon aya nu aya motor kieu patut tuh. Ieu. Papangi jeung si Asep ya. Hah, kebenaran. Naon si tadi atuh heup polisi lain sih teh. Pokoknya Mas Sep orang nginjem motor Kan mana ge boga motor di imah tuh. pan dipake ku pamajikan. Tadi mah lain motor iya tuh. Ah, awas panjangnya ge nginjem motor ka urang atuh Sep. Ya terus kumaha tuh? Awas. Nginjem. Nginjem. Awas eta di motor eta awas. Nginjem. Gua mana mah nginjem. Ieu pada. Ah, nginjem. Kulin lah. Asik, kulin tulus.
Ada. Aing masih kardik mah. Teu nyaho posisi urang. Aduh, aing kumaha? Duit mah meunang. Teh motor digadekeun. Kumaha we beja kasih bapak ya. Mang. Ya, Mang. Ya gara motor dicanak si Dik-dik. Aing kumaha? Ayo mah aing kudu ngumput ke carana mah. Pasti si Jon yang aing mah. Tapi nya kadinya naon mah? Kadinya mah kumaha bahasa teh kudu muruwakanti ari bahasa. Niat anggar we 5 poe mah niat atuh. Maksudna teh urang salah. Nah, kitu piengkel DKD eta. Bener hidup teh. Kak. Naon atuh sia? Gemper. Mangga gomper ngalagu. Kieu kok. Urang nyaho. Acan sih teh ngomong oge. Babaturan naon sih teh? Emang mau ke masalah naon asli lain? Kieu Kak, kok. Urang teh isuk-isuk tadi nginjem motor naon sia? Motor ereking teh ningan. Mun 2 tak teh ya? Kasih si Jon apal? Si Jon Batak teh. Tadi nya meh kurang teh. Da urang teh boga duit pisan teh digadekeun. Sia mah anggar hirup teh. Ulah kitu si lain. Lain ulah kitu aya butuh duit mah kumaha da si Jon mah atuh lain urang dieu. Ieu ku anjeun ketipu teh mah. Sok sanajan lain orang dia tapi orang teh sesama manusia teh kudu hidup teh kudu rukun akur. Apal eta ulah tipu menipu. Apal aya ku lamun pangabutuh. uing kabagean Sia sarwana atuh. Ieu mah ku pangabutuh. Tapi kok Kak masih buruk aing. Make celik atuh. Siapa Dipegat si Dik-dik di jalan. terus mana? Pada aing nginjem kamari nginjem nu Nmax na. Pajar kita sekali ewang nginjem. Aduh, aing dibawa eta motor ku si Dik-dik. Terus aing ka si Jon kumaha tuh. Cek aing oge. Bener teh. Kalau ka seuri lain bantuan yeuh. Aing kumaha ieu urusanna ieu. Aduh, si Matak Dik-dik. lamun boga bisnis gede teh kudu bagi-bagi. Lain bisnis gede mah kasurung ku ekonomi sia teh. Aing mah nya dosa mah mau batur atuh kan aing mungkul dosana gitu. Kok kira-kira ya ide teh? Eueuh teu boga ide. Lempeng pisan. Eta boga kan. Kala. Sok buru aing gempeur yeuh. Oke, heula da kudu mikir sia teh atuh. Ini aing tadi hidup sombong baga gunung dua gede kieu Lain gunung si aing ieu sieun kabur aya si Jon nyusul. Aing sieun di Iya mah, dewek mah ngabejaan lamun si lain bener-bener kajurung ku pangabutuh. Maksudna? Nah, kumaha lamun misalkan poe ayeuna urang naon teh, urang nipu jelema. Tipu menipu. Berarti sia lebih menjadi aing atuh. Nyaho aing teh rek nipu, atuh nipu di kabatur. Kumaha sih teh hirup teh? Sia baturan naon duaan kieu. Geus aing nyaho sorangan. Liar kabur di sareng mah. Hei, Naon? ngomong tak jelengan aing. Tai. Kalau si kakak jeung si koko, naon kakak ngajak nipu deui. Nya mah aing teh nipu si Jon. Aduh nita ngajak doraka deui. Baturan naon kitu patut. Duh kemana dilompat dulur jauh. Manya aing kudu ka Cianjur. Saung ieu teh kapenting kan. Yang penting mah aman teh si Jon. Si Jon teh main kadek sia teh bahaya atuh. Duh, mana mah main slot we pagawean teh. Tembak atuh tembak. Haram mana teh. Gawe slot wae mana teh. Haram kumaha panengan gawe. Aing zaman ayeuna mah hese. Atuh mana teh. Macul atuh gerayu orang ka ditu lah. Bae inspirasi. Kemana? Ayo we tuturkeun. Kayak para pemuda ya. Dah, jawab wae men. Sudah, saya pilih sekian sama dia ngerayu. Ayo. Duh, tadi yuk nih.
Dan kayak yang mangsa tuh. Mangga cek. Mangga. Percaya bangku, gewe lah nya. Pada kemana cek? Ah, ngiring langsung we, Pak Haji. Punten. Dupi ieu karasan tanah Pak Haji. Nu mana cek? Anu iya Pak Haji. Oh, nu iya nya. Oh, mohon. Anu api. Pak Haji, kami hoyong siap tanah ieu mah. Oh, yang bongkar maksudnya? Mohon Pak Haji. Gampil atuh cek. Kucuk dicinta alam Bandung, alam pun tiba ditipu oge ku aing budak ge kagok tinggal mayar kasih Jon. Kieu cep, Pak Haji mah simpel. Cep pernah ngadangu teu penggandaan uang, tapi moal bujur omat. Cukup Pak Haji, acep-acep jeung aloh nu apa. Nah, emang kumaha kitu Pak Haji? Nah, pokoknya mah cep ieu mah rahasia we pokoknya mah. Hayang beungar mung. Hoyong Pak Haji. Tah kitu. Enak kieu cep. Enak mah simpel aja Pak Haji mah. Cep ku Pak Haji nikah di bantosan hayang jadi beungar. Kumaha carana tah? Kumaha carana? Cep gado aja 100.000. Aduh, Pak Haji abi. Teh sabaraha? Buka abi sisa di pasar Saya na sok sabaraha? Pak Haji 50. Sabaraha 50 teh naon? Iya 50.000. Ieu sabaraha ieu? 100 tah. Sekian. Amin. Tah cep mangke. Kantong duduk manis di bumi. Oh gitu Pak Haji. Ngantosan. Oke. Acis ieu bakar berlipat ganda. Dina 100.000 jadi 1 juta. Lumayan nih. Dina 50.000 jadi 500.000. Nah, pisan. Pas ke hudang, Cep tinggal di hanapeun bantal. Insyaallah eta acis bakal berlipat ganda. Eta teh Pak Haji. Laras atuh Cep. Pak Haji bohong. Tuh, apa lo si Cep ieu mah? Oh iyalah. Sok atuh. Pak Haji, dikageun nanya aduh, ada pada Bapak Pak Haji. Oh, siap. Mudah-mudahan we aya na bantal. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah nanahawan teh. Aduh, masih keneh. Ingat keneh kana duit ganda atuh zaman iraha eta mah teu kodok di lebuah. Cuy jadi versi Jon aya.